Halo guys, it's your boy back with another video. Poe ayeuna caritana rek nyieun a day of my life isuk-isuk nepi ka peuting. Jam sakieu diawali ku setor rutin, biasa panggilan alam. Poe ayeuna poe Sabtu, gawe libur. Pamajikan kuliah kebeneran keur bagian daring, jadi cukup video conference di kamar. Tah, Senin sampai Jumat pamajikan nu nyiapkeun sagala, Sabtu mah kuliah sapoe moket, jadi bagian urang. Kudu sakali ewang lah nya. Untuk itu, mari kita nyangu heula. Nyangu cukup 2 cangkir sapoe, ari marane sok sabarajinya. Tah nu menemukan caina kudu sabuku jari teh saha sih anjir, akurat pisan. Lanjut masak. Maksudnya Facebookan heula. Oke, lanjut ke handap orang masak. Aya keneh stok hayam meunang ngabumbuan. Waduh, gasna beak. Tenang, urang meuli heula. Bae teu kudu milu nya, meulina mah hese nyeklan HP-na. Tuh da sakedeung geuningan geus balik deui. Tah pamulanganna 25 gas teh ning aya dapur. Urang pasangkeun. Bakat anjir sok ngajios kieu yeuh, matak sok nyimpen nu kieu yeuh cadanganna. Urang ganti heula, dunya jadi alus. Ngam lanjut urang ngakeul da geus ngajetrek sigana. Bisi beurang teuing urang ngawadahan heula keur nu kuliah. Sanguna cukup sakieu, dagingna we sing loba. Bae urang mah sesana we. Tuh nya happy. Urang ge makan heula lalaki mah wayahna we panyesaan ning ieu. Kabagian sakieu, ketang hoream nyieun vlog nepi ka peuting teh. Sakieu we nya. Bye bye.